Raden Gatot barang uping kasauran ieu Arya Purba kesa ngaraos pingasak kaliwat langkung Raisang padang narawangan dina mana itu kayana Gatot Gaca ngaraos dina wakes di bunga tayak papadan kasupina nama ubi wah itu kayana Bangja gaya papadana paman hature bululak saketika tinggal putra pat Gatot Kaca parantos di pasien pitua udah anak penang lain-lain oge hidup teh mangga sanang euy nauk beubeurumna asa meunang ngaperejelkeun sorangan tapi hampura mang cek itu setengah lain yang ngewalain geuleuh tapi nya mah lain hanya amalek diantar hanya menjadi kolot cek mun dibandingkeun jeung gunung mah leuwih gede hanya menjadi kolot jeung kamalangna nu jadi kolot seuseun hidup teu kuat iman lemah iman lumatah mang masyarakat putuah itu TKD namun jadi hidup ulah nepika sarakah tampokan ulting ingat karena janji anu parantos ku hidup diucap video euy duh nah terus bisa disebutnya Fad semohon bulan nya Abdul Lamalun bisa kanjeng nama paman abdi kan kade miampe anak ngai pangjaga pangriksakeun pangapikeun bising incah balilahan bising manehna bejana rakna pangnoelkeun kade ya Abdul Lamalun nuhun paman nuhun pikasih kadepot semohon bulan mangga abdi wow ini pakai walau segala semohon bulan mangga dia sok kepisan abdi kurang hari ini sakitu cu bituang mang warami mangke bari ngadeus deui ka tuang ibu di pingganan di margi ngantosan kumaha cenah mastikeun hidup nah ya hidup dinyalonkeun selaku calon pamimpin daerah dah bagi jenupin aku makin diuningakeun deui ka pinggadani nuhun paman salam bagus sakajeng ibu sakitu kasep mangnya waktu sayeuna ngadoa mudah-mudahan hidup jadi di waktu kiwari terus kade belakan hidup nirnok nangit kubur menyasu sakit
dagang di bumi alam dharma sakura wayangan anak kasasaranya lampak nafsu mematak aduh dadana nu katumpukan sambung pakulingan seperti krim pembatutan samya murang paling bilang di rumah pamitan Raden Gatot Kaca kaos bunga cang pada ngarawangan dina marahna ari maragina dina alasan di kabukan nyatana lawan rupi halan dina manana pangaraos itu kaya nyepi tuah Maria Purwakesa ngaraos lobakan amanana ngacik dina dirina itu kaya bahagia kaya papadana kajing rama paman merek ditua kakaula suwun gue kesacaang pada ngalawangan di hati kaula dina waktu ayeuna buleut tekan memang pamimpinan amanah aya kayakinan mudah-mudahan we ini jadikeun kaula teh ibadah ya karaya suwun gue pancari oge udah akur ya tapi agak cuma syahadu abdi besok-besok ini mau duit ya makan wae dagang mah